sun biasa YouTube semangat nah pribadi napangani abaugan anu anjeunna seorang maestro tenang wayang tapi nu ku abdi bari di gua itu sata acana bah kan proses menjadi seorang maestro teh panjang pisan Pak ceritana panjang ini abang ngawitan resep awal mula resep menang eta di sosokana apa Pak? Itu kami abah teh juga histen 47 genep hiji diajari itu kenapa hiji diajaran ngomong bisa diwara kalau dia mengalihkan dia mengalihkan karena matanya kebacang cara weh karena aku dia angkatan tadi diwara teh Ari sepuh oge abah pengenang oge teh sepuh pohon teh kerangkalanya sok nyaron tapi dina jama ieu teh koreser oh nyaron apun bapak mah kana bas kayu bas kayu kana ada meludi sanes bas kieu nya bas siga nyuku lah gitu bas oge pelantaran merenya ngalakon guru kieu abah teh diajar bisa diwara teh suka sabaraha dibayar urang teu dibayar sabaraha penting ngiring anu tiasa anak kemulan tak jangeunang awal punya mangsa nyata bulan puasa ieu abah teh sok rapekan kana guna ngajar menang ulun berenangnya di ieu sakinya naga mika kenangan dina ieu cenah ekstra tuh ekstra bimbingan dasar karena diajar lah sudah apa kenangan sawi lah kawan kudu menangan anu wara eta yuswa sabaraha tahun tah Pak? SD SMP SMA paling SD SMP nah SD itu diteraskeun bawa ge nya lah mun pika nya sangcara we lain abah hungkul dah zaman harita zaman werit teh zaman werit jelema teh ngolah daun tisu daun laru darah siga ayeuna ge Pak zaman werit nanti zaman corona teh we deui ka siga zaman pungkur enten nya werit mah harita mah werit teh werit karena kaya dia karena akhirnya mau tuangnya mah ini mana tuang oge di sana itu dicampur jeung dago jeung teteri hiji deui disebut bubur aci tuang teh tayang tangan merenang nya kelantaran keyeung abadi hayong ieu hayong nya tiasa laun-laun beki dieu beki nya tepak teh kitu rada bener ari eta proses non tepak dina ngendang eta abah guru langsung aya guruna atau napi abah ngadangukeun hungkul mun ngadangukeun tapi pan abah di aku ku sepuh-sepuh teh bere aki ijo ijo bangun pengenang hungkul eta nya Pak mengisra mengkaji mengamat ka abah teh anak akuna teh sakitu jadi betepak ieu digabung-gabung jelana imona kulantaran seueur mupingkeun wawasan eta kara bang di nyata di ditu di Cigadang Bahaja mupingkeun tepak ba umum wah dina ngayun lagu kieu dina pareasina kieu tas mupingkeun Mang Osin dina kieu kateplak dua anak beki pengertian depan itu kan pas lagi mana bisa tukang keranda nukalelet dua abah gitu ya Mang Mamat Mang Harsal Mang Ido Mang Atta uban badalannya gitu pas ngetem uban
berembus ke Palili, berembus memang ayah tuh babaturan wah ini mah malah 40 tahun bukan kenal gitu. Tapi itu teh dina genre ngenangan wayang, wayang atau napi sandiwara? wayang, Wayang. wayang, nah wayang paling deh. Memang lah, ngomong saja nak. Tapi mah diajarkan emang, ngaku lantaran nyalah, apa teh, leukeun di deta aya kenang ge. Lain kenang, kita mimiti nama buyung, ya bun ieu jeung Bun teh? pukbek. Oh. Nya. Itu kan. Dan gaduh kenang. Kamu di piwarang misalnya jeung batur nya anu miwarang jeung reo namut kulan teh. Tacan gaduh kenang. Kan beroraan. Mun aya ieu naon teh pantun teh kacapi kinain goong ngerek ieu. Rok di kenangan. Kini begini ieu. Ya beki asa itu kan kenang teh da nyabat lah. Dina lagu atau dina laguan ka ieu nya da kan modern sepuh mah dina lagu mengkopan kurang ieu. Pak Ade sebenarnya nya ketan Palili teh ren bertuku bahasa. Tapi eta apa tos gaduh kenang atau napi nambutkan ya? Oh tak acan. Namut we da acan apa mah. Kenang mah gaduh kenang mah kadinakeun sebenarnya mah beri rombongan kenang rombongan. Kadinakeun da aduh. Pada kapungkur mah pemain renang teh nu gaduh kenang teh pamimpin Ligung Senina pangintennya. Yo mun ngadang dosan di Padalang. Soe laporan dan dosan. Begini adanya. Pak Ade teh di Palili 4 tahun, Pak Ade 7 tahun. 7 tahun di Pak Ade teh nakar panggung. Sanesna apa teh? Wah, Bandung ada ngeliling kota Bandung. Pak Ade teh. Kulantaran aya gesekan antara heuda sekolah tuh gesekan ada piring mah dia aduh kacang. Pakai roknya. Rok teh jadi tina pamanegan apa kieu. Bubarkeun. Ku Pak Ade ngomongkeun mah mama di sana. Bahasa mama bapak ke teu beunang menutur we. Tah, keur nutur kitu teh nya kamu dibagi rokok, itu masa bungkus palima anjing. 5 batang. Nah, Pak Aceh punya 40 menang tahun 80 cek kenangan ada itu tahun 22 dibentuk jadi bendahara. Bendahara. Pira bendahara ge ngabagikeun ungkul sakitu Bagikeun amplop lah nya. Anu sareng Pak Aceh ngobrol cenah. Kan lamun urang cenah hayang aya peningkatan payu dina sini teh. Urang pancing paningali jeung pangdenge. Naon eta paningali cenah kemolan Visual pangintennya. nya aya ga cenah dicerahkan. Jadi ieu can pamancing pangdenge abeuh tinggal rapi tadi dinya teh bakal kalares atuh Pak Aceh teh nuju gamelan anu hideu anu ku aman Junedi hari tamannya. Berarti itu tahun sabaraha ngawitan san almarhum Pak Asep. Ka mana? Sareng Pak Asep 80. 80. 80, tada 80. Itu 8 hiji ngendang 82 dibentuk. Iya. Nya benar aturan kumpulkeun ngabagikeun teh kan. Aya sesama himpang setahun dibuka mungkin teh. Pasarku dekat kulit bukan. 25 jam. Awis atuh da joget kulit. 25 jelema gara dekat kulit pasar kieuna. Di mana ieu? Kang Ugan. Ini Gan. Lah, di mana dekat kulit? Nah, di depan kayak nggunukeun we tinggal duit labu aya sesa oke itu. Tapi ka Parti Jasto Jasapari apa 85 mah ngerasa
Dia kudu masihan. Ya turun nu hajatan tukang ieu punten. Ieu abdi boga pakaulan dan ieu bade disortir. Aku ka meja pati. Kostumannya di kostuman. Gunung Sembung bos tah. Itu di patikan mu kuliah anu gaduh SD SPT Pak masihan apa. Saya kuliah kana alat-alat anu masihan sapatu tamah pang ayeuna apa asep jeung jarum coklat udang garam di jarum coklat teh anggean teh nya ieu biasa bari di udang garam bangsa kitu teko bakil mun ieu bulan ieu teh lantang ieu nya tadinya lantaran kan aya serep kena rekaman dah tuh videoan ongko kakangan kaset di Jakarta bapak oge dina rekaman jeung Darso jeung Deti Kurnia teh di Asmara teh ngalaman tapar teh jeung si tangan geledek cek itu karena si tangan geledek cek taruna ugan kalau situ tadi raung ada sarua gitu terus sabaraha lagu atuh jeung sinen nakapungkur pan sinen teh situ we si pecut ngaranna Nami panggungna itu teh nya si Hulang si Hulang juga Hulang juga nya ngarekam da mah terus ngarekam terus nya aya abah mah ladiana tetep ya nami aslinya kan aya itu aya nu si geledek mah kana nami ol geledek teh kudu tarik juga nang tarik ngane tah dak kitu nu ge ngapil laku kamu gimana ada bangannya nganuhunkeun ka ayeuna kitu nya sok kana aja nambah istilah mah terbuka panggung bade batur kadang-kala sok aya nu priyogi upacara adat diladena teu nyusakeun kepada nu jadi anak karena jadi itu ge anggur nyata mun kalema mah komo mun kalema mah kaminggu eta ka itu nah abang di ngampong ai latihan ngobrol oh abah teh ngalatih di Lembang ge di Cicalung di Lembang ngalatih terus filosofi eta terangkum tentang nya ieu we panjalema teh kieu teu nyaho teu wau teu apa ieu wujud di babawa sok kabeh da aya saha jeung aya naon di situ diri urang aya saha aya naon di keluar diri tah eta dikitukeun teh rangko jero pisan ieu mah nya jero tapi bah ieu kan kenangan sayeuna ieu nya kan idolana saha baugan dia tak upamanya abah kapungkur aya idola pengenang saha gitu nya anu dipikaresep anu dipikaresep ku abah mau sinten paulnya sih anu ditutur-tutur dah sadayana ge tapi aya berguru langsung mah henteu pangintennya henteu ngadangukeun tepat pan kieu sasarengan di pajak mah baumung dah rugian di mana di Ciparah jeung ugan teh ya tina dangukeun bapak mangwasin begitu mangwasin mah mun ngawain cigarelek teh di mana panako kenang taunkeun ku puteran mah can si bapak mah ngan guruna teh dina radio jeung ieu zaman hareuta mah teu nya mah aya paomon mah memangnya pare oge datang ka dieu sok atuh kela ieu cenah aya nu bade nyuguhan tinggal eta ya sambil ngopi atuh nu sareng teh eta senang dia ya ulah itu ka jamu ka tu aya teh kalapa gini itu kalapa bah kan nu abdi terang kan aya dina wayang teh aya maktal teh
teh abah hanya nu sakatelang abdi teh saurna abah anu ngadamel maktal teh eta kumaha abah ngeunaan maktal teh awal mulana kumaha eta Kaweta mah kieu waktu carita teh nawayang teh di Kuningan. Pas eta ujung nya dungkul jeung kitu kepat kahiji buat tuturkeun eta. Ana anjing ini ditaroskeun, ai ieu wayang teh awewe lalaki. Lalaki, atuh lalaki mah kitu. Udah teh tuturkeun ke dibere wirah mah. Geuna ku pasep teh jelek we jantan kitu nya da teh sih da tepak lagi geus nyampa. Dulu dina ieu deui. Dina karetakan munur. Kumpul awak nigel di mana celekna wae. Coba baca kieu mun nigel di mana goong gede geus katilupung tak karab hiji. Entek teh kanang teh ngoka bisa mimpi. Digugung. Dina naikeun lagu, pake pakan teh lagu, di mana ekekna. Macak di kodean ting ting dung dung eta teh basep. Kang Om masuk Beri kasep teh itu cerita anak sama anak ayeuna nya aku barudak anu nya ngaturkeun mun pageran Asep teh ditarutan manfaat lahnya Kang Om manfaat kalau putra anak ayeuna ke Jawa Barat gawe teh ungah peuting boh di Pak Asep boh di Pak Ade ge tadi asa beda gitu mun dikenangan ku bapak teh minta mak banyak teh mak peuting ayeuna dina lagu sedih ya lagu kulu-kulu barang anu dihalireun teh kumaha eta teh ciptaan anu paling ieu daya kritikan atuh cenah kan mun sedih teh kulu-kulu barang paling beuneuh hideung wae mikir tak gerakan anu sakit mun ayeuna kalau konsumantri jeung ieu lokasana tah ala konsultasana jadi mana eta kudu ngilu ngalalakon itu dari antara apa jeung Pak Jasma sering komunikasi yang teu ka harti apa mah itu jadi aya batin mengenanya kan kalian eta pan ulah ka diri lamun tanya jati diri tanyakeun ku abah naon ai diri teh Pak Asep potong itu teuing cari cari bulukun hari dukun hari dek nanyakeun ai diri teh naon oh kieu teh napoga emogan saperti Pak Asep anu ka dieu nu ngalati Kuningan jati diri eta mah jati diri Pak jati diri teh ngawayang da mun teu ngawayang moal datang nanyakeun ajek mangguan budaya naon budaya teh tetap teh budi jeung daya budi anu digerakkeun ku barang lama daya anu digerakkeun nah kabeh anu ka budi bae masuk ada yuk ketakar tadi dah ge dengekeun kabeneran keur ngobrol kita sim kawa anu dayu anjing itu paling penting tuh dan penting namun anu ieu bapak mah kita jadi haji di tangan heula di tangan betul aya mode manggo parma mangga pacata jadi kayak itu teh teu leumpang kenapa di hotel pada mungkin gitu lah melempang pasti kerjaan bukan mangguru dan itu pasti di hotel baca cukup berbari kan gitu lagu jadi telumpang itu wah tinggal di hotel itulah coba naon tinggal diri teh ari nya kitu aing teh urang diri teh daya ingsun rasa ingsun awak wadah kuring badan budi jeung daya wujud raga rasana gerak lamun rasana teu gerak mah diri badan awak diri badan wujud awak raga jadi 5 5
orang sudah eueuh berenang mah. Lamun ieu rasa tergerak kumaha. Lantaran rasa gerak hayang maju kumaha orang teu kolot daek diajar bisa. Eta we. Oh. Udah. Urang mah teu kolot. Cek gubur teu urang bentas. Eta gugur mah ti kolot urang pentas. Ari Abah ayeuna gaduh kagungan murid teu anu langsung guguru ka Abah. Guru naon? Menang. Aya ngaranna teh keur pre budak teh secapek ieu teh tilu tong penting kembali kena. Ngaranna teh Aldi ngaranna. Di Lembang aya deui. Aya sabaraha hiji teh, Bah? Nah, mana tilu aya mah. Budak mah aya teh ecep. Ieu tuluy nu hiji deui. Asa publik da ayo murid mah publik. Berarti banyak aya 2. Nya nu secara langsung dongkap ke Abah gitu ya. Iya. Tapi banyak nu bikin anu Abah dijadikan guru walaupun secara tidak langsung gitu. Mereka melihat karya-karya Abah gitu. Pan naroskeun sabaraha diajaranna rok diajaran lah penting kudu bisa. Anak bapak dihargakeun ngeunang teu bisa. Juga nu nipu sok kana. Kitu bapak mah tarang teu digawelan. Amun dek aya makanya kewe gitu payu. Teu tara sakitueun pan batur loba nu kitu. Tukang alok ke belum air kitu. Aya alok teu bisa. Alim abang. Cek batur mah hakulah pengertian pek dipakai mah. Amun urang sumbut-sumbut atuh mah nyebar meureun. Nya justru kitu tak kudu rekah. Ieu kacentrung. Pakai kacentrung di karang pawitan disebut buhana. Budaya seni apet punya gitu. Pak Asep rek ngawayang di dieu teu kudu ngomong kumaha urang. Ngawayang bejeung teh. Da ayeuna mah pan zamanna kedah di ulah kapungkur mah naon teh B3 teh nya Bah. Ya, kapungkur mah. Urang mah belakangan abdi mah ieu katerangan abdi mah. Sama dilepatkeun mangga anu abdi kieu kayakinan abdi kieu. Kayakinan abdi teh boga mah cai. Anu ngajadi diri kuring. Kayakinan abdi cinta ka bangsa ka boga indung bapak ka ibu. Cinta kana budaya adat jeung tabeat anu asli limunang ti batur. Cinta kana bahasa teh pikeun pepeuntasan, pikeun nyalametkeun teh sadunya mah. Sabab ngaraketkeun kana rasa teh bahasana. Ngaraketkeun kana bahasa lian ke budaya. Ngaraketkeun kana budaya lian bangsa. Mun bangsa geus teu malira takana tungguan we. Kehancuran. Batu. Minum dulu, Pak, minum dulu. Ayeuna kan Bah. Ayeuna teh komunitas Kenangers teh. Nu kawit nama Kenangers Bandung. Awan ayeuna tos nyebar. Aya beberapa wilayahnya aya termasuk di dia aya Kenangers Bandung Kidul, aya Kenangers Bandung Barat, Sumedang, Karawang, Subang. Saur Abah kumaha tah? Sae abah mah mau kitu. Memang bang tadi dia pangarti di kekeuweuk bae, moal nyebar. Apa ya nyebar? Da tetep penang iki mah ngaran. Tah boleh nyampe filosofi kenangnya nah. Kanang Karena gerak-gerawatan tak kaboga urang anu bisa ulah sok make we barang batur. Oh tak kitu, da urang boga budaya. Baru dapet ngadongeng gitu karena ada di nasibnya abah ayah nunjukkan kia mulai kena kepang mau kan ngacungka ngacungka aku masih ada orang bilang mau kan kudu paragatnya nah orang mah kieu we teh lamun urang ieu wujud kudu beunang kudu kitu aya wadahna cek kolot mana teh teuing. Da pangawasa gaduh ayeuna, pangarsa gaduh ayeuna, uninga gaduh ayeuna, hirup gaduh ayeuna, pangdangu gaduh ayeuna, paningali gaduh ayeuna, pangandika gaduh ayeuna, rawas gaduh ayeuna, wujud anu ayeuna kita
ayeuna tekan ayeuna patokanna ge urang mah teu ngaboga-boga. tamatna ge PKS sama aya jalan mangga kalah ngajungkal deui Tah ayeuna pami filosofi kenang sareng kahirupan tambah pami dikaitkeun kan aya wongku aya kenang indung aya kenang anak aya ya kawangku kudu salapan lo jeung urang eta ku di nu kenang ageung eta nya ya salapan. salapan dina tedak wali cekap maki kali wali itu tedak wali ma agung wae di dieu Salapan teh salapan salapan. teh uteuh karasa hirup kaancikan welingan panon rasa hirup kaancikan goreng awak deuli rasa hirup kaancikan goreng hirup rasa hirup kaancikan ku ameu bibir rasa hirup kaancikan ku ucap ati rasa hirup kaancikan ku pikir saraf rasa hirup kaancikan ku rasa leungeun rasa hirup kaancikan ku obah suku rasa hirup kaancikan ku langkah gumulung mah jadi hiji tunggal disebut kuring jelema hirup tuh kuring asa maha suci jelema teh ieu teh jelema teh asa tina alam dunia hirup asa tina langit dan nu hirup mah maot jadi tak ada keur kahirupan gue keur disebut benteng tameng ini keur ngedalkeun sapunga peuting sapopoe ge di terangkeun ya kawengku kuna eta tah tuluy kulit muning kulit muning teh digawe teh di cai anu cinta lemah cai disebut teh muning laya dikus Cinta kalau macai itu olah we ku urang kulanter 7 pangawasa tadi pangawasa prasa dina hidup promosi dina kari makena da eta apa paningkeun we anu supaya ieu bodrak tidak ada aya sama pasar kalang mungkin sudah nama pangawasa dina hidup promosi dina eta ge sarua kulanter teh nu jadi anak silman eta mah panata mah parit bacana indung mangagalinang halimpu namun ku orang dipikiran pamen tanah anak bapak yang motor bari jeung usaha tah loba jelema nu nyerong di ka huruf hina teh pamen ta anak ta eta urang eta kieu da punggur mamang 3 di kulantar hiji teh kadina mah 3 disebut teh kuring jelema hirup kuring rasa hirup kami ka manusia indung bapak kuring nagara pamarentah rakyat katuhanan kamanusiaan kabangsaan disebut tuluning tunggal panon awas tingali lain panon awas anu ditingali mah luar panon awas tingali lamun disebut mata katingali eta teh lemes tingali ku sarira ini siario oge panon awas jeung diawaskeun atuh eta mah misah tina wujud ari urang mah cen panon awas tingali ceuli dangeng adamu da ngadung malin ku ceuli agar entek zaman si dukun Ari dukun teh nu kasep-kasep tean hideung meureun. si kari Tayana kan wanita kendang dina ensemble kesenian orang pan sebagai pemimpin. Pami dikaitkeun sareng kahirupan. Filosofinya siga kumaha? kenang teh nu nya kenang teh sok lawan nu koleh aya kahirupan dan mereka an bapak hirup kahirupan kahuripan jeung harirup meureun urang teh mun hayang boga kahirupan teh nyen kenang dijual nyen gaos dijual eta kahirupan jeung harirup nya tapi filosofi jeung bener jeung jujur ieu ngenang teh teu beda ti nyupiran ieu
iya karena itu ceri ka juru kawi beda tangke beda ngambil ieu aya ngalagu kumaha gitu kudu nuturkeun berarti nya Pak. urang teh hiji pamimpin deui oesna deuk gancang deuk kenal kumaha tenang kan anu boga jejer bab anu ngararep dina bab lagu rebab urang karamang ngongeng nong kumaha rebab gitu urang oke kada oh berarti rebab ngararep dina bab segala lagu ayeuna nyaron ukur mangkatan rebaban bisa nanti bisa kana ieu ge berbeda kieu ku rebab Kana rasana nya. nya lagu leungiteun bari teu ieu rebab aduh kitu padahal urang mah kita keur leungiteun panggung Beri. Kan ayeuna 2 tahun terus leungiteun panggung barudak mah. Ngomong dian bule mah deuh eta mah. Leungiteun sering pisan eta mah. dia mana teh di telepon Tabah ya mah closing statement kanggo generasi penerus pengenang ti Abah lah. Kanggo motivasi kanggo generasi pesan pesan-pesanna kedah. nya pesan mah kitu we Bang ka barudak teh disebut ulah tepak dada ieu mah aing ya urang teh tikolot abah ge tikolot tatuturkeun naon rupana bijingan ke kreatifan mah aya di urang oh lagu teh ieu ngadenge teh suara alam ini aya lagu keroncong tak barudak dina seni ayeuna keur kieu wayahna kudu ngarasakeun kasabaran kasawakalan da beureun mah kieu wae jeung seni teh kade da seni teh aya filosofi kieu seni tari seni lukis seni suara seni lukis gerak eta diri anjeun Gambar. budi parangi anu manis keur kasasama seni tari herengkak sapeurik pola agen teh kudu surup jeung jelema anu kamanusiaan seni suara ulah gampang pan aing mah ngomong tuh dek ngeunah dek teu bledug teu dibueung diutakeun cokolot teh Abong letah tetulangan ya. padahal disebut putri geulih jajaweran sapetang tara nyarita amis budi tara seuri berahan putaran mereh ongko berehan memang ini ke tepi tah urang tah ngomong teu ngeunahkeun teu amun teu ngomong teu balukareuna teh bakal tah barudak teh nanti dina angah ungu eta oge ulah samang wah aing keur payu asa maneh ningali teh kanu geus heula teh wah Asa aing uyah kidul ya. tong dibawa geus kawa wah kitu mun maneh bisa kitu ngaruh kolotang teh heula da bapak ge kitu hargaan ka sepuh-sepuh beneran komo anu di dieu gugur di dieu abah mah bisa maju dina seni tanpa anu gugur di dieu mata ku abah dina 11 surat sok di PLI uruleuti dian ge sok di nya di genteraan rumpu barudak hargaan meeling kana jasana tah urang kudu kumaha dina seni ieu keur zaman jeung ieu kudu bisa ngigelan zaman tadi nu ka waktu di bapak tangah zaman kudu milu lamun urang teu milu mah cuma beuk atuh kitu di kubatur we bapak mah nuhunkeun aya ieu alus ka kreatifan barudak pan didongengkeun ai baheula bisa kreatif ieu ieuna ge teu garadu tuh pan ayeuna mah nu pinter itulah Ipo, Boh Elan, Boh Ine. Sinjang kirut sejatining wayang benyang ada kang lumang
sengarai cek orang Jawa mau leuwih teu kenal ya heuh pekot ku maneh sok sinang idolan jaipongan gitu gitu we pengen atur nuhun pisan Abah. Duh pemirsa YouTube ya. Menurut pisan dia aya manfaatna kanggo urang sadaya sebagai generasi penerus kendangers. Cak dugi ka dieu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu Mbah.